Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pumiartub. Direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Supata. Ya dongeng karangan Kang Heri Supriyadi. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-8. Sok sanaos ya dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasiereun sabeunyereun sing ngajantenkeun panghibur kana kalebu, pangbeberah kana manah. Tong hilap sateu acan ngadangukeun ieu dongeng diantos ku Mang Guru, jempolna, komentarna, oge boh bilih teu acan subscribe diantos subscribe-na. Etang-etang ngiring ngarojo ngadeudel kana lumangsungna ieu acara dongeng di channel YouTube Dongeng MGR. Sapertos biasa kintun-kintun heula ka para pemirtub anu parantos masihan pairan dina kolom komentar seri anu ka-7. Kintun-kintuna diantawisna wae nyaeta kanggo kasepuhan Pak Ade Sukarna. Alhamdulillah siap manco MGR, atur nuhun. Teras kanggo Kang Dede Rustandi, alhamdulillah langkung rame dongeng teh. Tambih sumanget ngadangukeunana Mang Guru, atur nuhun Mang Guru sami-sami. Teras kanggo Mamah Andri Maulana Karawang, alhamdulillah dubai hadir manco selalu Mang Guru. Wilujeng wayah kieu nupis dongsuna, atur nuhun. Teras kanggo Teh Fitri Sumintar, alhamdulillah Bekasi hadir Mang Guru, atur nuhun dongengna. Sok kaparayun sadayana, atur nuhun. Teras kanggo Kang Asep Daryana, alhamdulillah selalu hadir terus Mang Guru, moal dugi ka liwat atur nuhun. Teras kanggo Lia Ayu Wulandari Bawel, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir manco Taiwan Mang Guru, hatur nuhun. Hatur nuhun sami-sami. Teras kanggo Kang Dika RSBR Bogor hadir manco MGR, hatur nuhun. MGR top lah, hatur nuhun sami-sami. Teras kanggo Bang Kio Garut Selatan hadir deui Mang Guru, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Ryuji Enmei Padepokan Jagabaya manco Mang Guru, hatur nuhun. Teras kanggo Mamah Sri Hartati, siap manco Mang Guru, hatur nuhun. Teras kanggo Ibu Rinah S, siap manco ngiring ngadepong Mang Guru, hatur nuhun. Ibu Rinah S di Balikpapan sareng Pak Didin Jumidinnya. Teras kanggo kesepuhan Pak Asep Ardiansyah Yuliantara hadir Mang Guru, Cikarang ceria, hatur nuhun. Teras kanggo Mamah Nuri Nurhayati, alhamdulillah abdi manco Mang Guru, hatur nuhun. Teras kanggo Juragan Tahu, wah rame gedingnya dar Jambi aya, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Sani Koswarasan Selangor kawasan Kota Baru hadir Mang Guru, hatur nuhun. Teras kanggo pangersa Abah Ujang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah Ujang di Purwokerto manco Mang Guru, hatur nuhun. Teras kanggo Nenek Ani di Subang hadir Mang Guru, hatur nuhun. Teras kanggo pumirtub engal sigana mah nyaeta Kang Muhammad, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Darah Mang Guru, Karawang salam kenal, hatur nuhun. Teras kanggo Mamah Nurhayati Bandung hadir, hatur nuhun. Kang Dedi Mulyana Toraja manco deui Mang Guru, hatur nuhun. Pangersa Abah Luki nembe manco Mang Guru, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Api Herman Channel Padalarang hadir MGR, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Aep Karsim lalajo dongeng Mang Guru deui hatur nuhun.
Teras kanggo Kang Darso Sumarno, Dar Mang hatur nuhun. Teras kanggo Kang Erik Sunandar, hadir manco mangguru hatur nuhun. Teras kanggo Kang Man, manco deui malam Jumat mang hatur nuhun. Teras kanggo Kang Laksano Hendro, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir teras Hanupis hatur nuhun. Teras kanggo Bapak Kepala Mariana Yana Channel hadir hatur nuhun. Teh Anita Parel hadir hatur nuhun. Teras kanggo Kang Ramdhani Priyatna, manco mangguru hatur nuhun. Teras panginten anu terakhir kanggo Kang Prabu Arjuna di Banjar Nyakseni hatur nuhun. Mung sakitu anu tiasa dikintun-kintun, mangguru kintun-kintuna maoskeun komentar atanapi pairan dina seri anu ka-7. Kumwe kasadayana para pemirtub di mana bae ayana, wilujeng wayah kieu, wilujeng manco, wilujeng ngadangukeun. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng mangguru, aya 3 perkara anu nyababkeun hiji jalma diajenan tur dipikaserab ku jalma rea. Kahiji kusabab loba pakayana, geuning teu saeutik. Jalma anu sok dodongkoan dihareupeun anu jaregud mah sok padahal cantang tu eta anu pakayana loba teh mere maweh ka dirina. Kadua, jalma anu dina umumna di arajanan teh nyaeta jalma anu luhung dina perkara elmuna. Atuh anu katilu, nyatana jalma anu hade kalakuan jeung budi parangina. Komo mun seug kapibanda tiluanana mah estuning sampurna, embung nya sararea oge pasti hayang. Geus jadi perkara anu lumrah pikeun kalolobaanana jalma mah. Siga Nyi Entin kolotna katut anu keur ngariung di imahna Nyi Entin, canggeusna nyaksian pangabisa si Omod mah dumadakan jadi alajri. Si Omod dirariung digulung-gulung, nu menta dibabarikeun milik, anu menta dipangnyageurkeun tina panyakit, anu menta hayang mucekil hasil tatanen, anu menta hayang dideetkeun jodoh, jeung anu sejena satengah memaksa hayang diparancahan ku si Omod. Lah teuing atuh, uing mah teu bararisa. Eta oge cai tambah ti batur. Cek si Omod siga anu pusing sorangan. Lah percanten ka Jang Omod mah, pan cece oge nembe nyakseni damang Nyi Entin teh dilandongan ku Jang Omod. Mohon Jang Omod, kedah disumput-sumput kagungan ilmu teh. Sok atuh Jang Omod, pilih kedah mayar, mamang kedah mayar sabaraha atuhnya. Kitu diantara recokna warga anu ngagugulung si Omod. Lah teuing balik uing mah pusing. Cek si Omod. Kitu teh bari ngagajeleng ngadupak sababaraha urang jalma anu keur ngariung dirina. Mitra-mitra pemirtub dongeng mangguru, warga anu keur ngariung ngan saukur bisa gogodeg bari neuteup tonggong si Omod anu ninggalkeun eta tempat kalayan gagancangan. Ari bapana si Omod gancang nyusul anu jadi anakna. Duh, untung aya Jang Omod nyai, cek indung Nyi Entin. Neuteup anakna anu geus walagri deui siga bihari. Mohon emak, teu nyangka Kang Omod teh sakti geuningannya. Engke peuting, urang nganjang ka imahna Jang Omod. Bebawaan sing loba, hitung-hitungan nuhunkeun. Udah mun seug syariatna eueuh pitulung ti Jang Omod mah. Baluas, ngabayangkeun anak urang ngalaman kempreng mah. Bari jeung parawan kene apanan. Cek Mang Oleh, bapana Nyi Entin neuteup ka pamajikanana. Nyi Entin jeung pamajikanana haget nyaluyuan kamandang ti Mang Oleh. Lumayan lila warga ngarariung di imahna Nyi Entin teh. Anu diobrolkeun
teu leupas tina kasakten si Omod anu kasaksian ku sarerea dur-duran magrib anu ngariung di imahna Nyi Entin karek barudal. Peutingna samemeh manjing waktu isya Nyi Entin jeung indung bapana arindit ka imahna si Omod. Mang Oleh mamanggul beas pamajikanana nyunyuhun gembolan anu eusina rupaning deungeuna atah jeung kadaharan. Ari Nyi Entin ngicelik panderi nyenyakel obor awi bari nunungtun anak domba. Sampurasun, ceuk Mang Oleh uluk salam sanggeusna nepi di hareupeun imahna si Omod. Sampes, sora anu nembalan ti jero imah. Tekung si Lila ngurunyung indung jeung bapana si Omod. Kacida ngagebegna kolot si Omod sabab nempok ku lawaragana Nyi Entin anu rebo ku babawaan. Halah ieung, aya naon ieu teh? Ceuk indung si Omod siga anu pohara reuasna. Ngahaja abdi ka dieu teh. Hoyong nganuhunkeun kana jasana Jang Omod. Tembal Mang Oleh canggeusna ngecagkeun beas dina tak-takna. Ambe, mani kikian sagala atuh. Jadi arera cece mah. Wios ce, etang-etang syukuran we ieu mah. Ya Allah Gusti, hiap atuh ka jero geulis, di luar mah tiris. Ceuk indungna si Omod ngareret ka Nyi Entin. Sanggeusna di aku mah, Nyi Entin jeung indung bapana arasup ka jero imah. Bapa si Omod enyang hareupan semah. Ari indungna si Omod mah pulang anting nyayagikeun susugo. Ari Kang Obodna mana? Asa teu katinggal emak. Ceuk Nyi Entin sagekna di imahna si Omod teh langsung nanyakeun si Omod. Sabar atuh Nyai, paling oge kabogoh hidup mah keur wiridan. Ceuk Mang Oleh ngaheureuyan anu jadi anakna. Naon ih Bapak? Nyarios teh sok ka mana karep? Ceuk Nyi Entin kituna teh bari nyiwit cangkeng bapana. Katembong beungeutna bareureum ngemu ka era. Calakatak indung jeung bapana Nyi Entin saleuseurian. Bapana si Omod ge jadi milu seuri. Aduh, hampura pisan Nyai. Si Ujang mah nuju teu aya duka ka mana? Ceuk bapana si Omod sanggeus eureun tina seurina. Har, ka mana atuhnya? Ceuk indungna Nyi Entin kereung. Teuing puguh oge. Samulangna tadi teh da teu kasusul leumpangna. Teu langsung ka imah mulangna teh. Tapi ari biasana mah ulin ka imahna Kang Ohim ka Jang Dirga. Atuh teu kabeneran pisan ieu mah nya. Ceuk Mang Oleh siga anu handeueul. Tapi sok sanajan si Omod keur teu nyampak di imahna, pikeun nganuhunkeun mah geus kawakilan ka kolotna oge. Anu jadi bahan paguneman antara kulawargana Nyi Entin jeung kolotna si Omod can leupas tina mumuji si Omod anu pangabisana kasaksian ku panempo sorangan. Cag urang tunda heula kaayaan Nyi Entin kolotna katut kolotna si Omod anu keur ngawarangkong bari mumuji si Omod. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun kaayaan si Omod anu keur aya di imahna Jang Dirga. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, hari anu keur diobrolkeunana harita teh keur uplek we di kamarna Jang Dirga. Ngahaja di kamar pajar teh embung panggih jeung urang lembur. Da sasarina mah ngawangkong teh sok ditepas imah. Maocih jeung salakina oge anu nyaksian si Omod basa keur ngubaran Nyi Entin teu bisa kukumaha mangsa panalekna ka si Omod teu ditembalan. Jadi uing anu katempuhan ieu mah gaoy. Ceuk si Omod ngomongna haharewosan. Baelah da moalila. Bener, maneh teh nyebutkeun eta cai tambah teh ti kuring kitu. Ceuk Jang Dirga teteupna siga anu was-was. Yeh, henteu atuh nyaga. Daek kekedna ge tah. Ngan ari maneh ti saha euy tatambahna? Ceuk si Omod. Kituna teh bari merengkelkeun ramo-ramo leungeunna. Lah, aya we pokona mah. Ceuk Jang Dirga teu wani betus. Lain kitu. Ari uing mah yang menta tambah. Sangkan Nyi Entin bogohon ka uing ga euy. Ceuk si Omod.
ngomongna teu kirem-kirem. Ayaku keukeuh, ieu anu hayang ka Nyi Entin. Ari bogoh ti baheula, kumaha tuh ga? Tadi oge basa nanggep ka uing. Anjir, oi, bongahna ga? Cek si Omod, ngomong teh bari peureum sagala, ngabayangkeun mangsa endah munggaran ditangkep ku Nyi Entin, wanoja impelengan hatena. Jang direga ngagak-gak, asa kagugu nempo paripolah anu jadi sobatna. Ganheng, geus peuting, kecalakatakan wae nya. Cek Mang Ohim nyelengkeung di tengah imah. Puas ya tah dicarekan. Cek si Omod, ngomongna beuki haharewosan. Perkara hayang kasih Entin, maneh tong salempang. Engke ku kuring dipanggieunkeun tamba ka kawauhan kuring teh nya. Atau uing milu ga? His, teu meunang. Geus diwanti-wanti pisan kuring oge. Sangkan ulah nepi ka aya anu nyahoeun. Tanya kajeun atuh ari kitu mah. Anu penting mah uing hayang menangkeun Nyi Entin. Pokona mah titik sagede bujurna teh Anita Parel. Cek si Omod. Kituna teh bari pepeta. Siga anu keur ngukur bujurna teh Anita Parel. Anu pangbadagna di antara para pemirtub. Ngan barakatak yang dirga seseurian deui. Si Omod oge jadi milu seseurian. Kaguguku kekecapanana sorangan. Ganeng. Cek Mang Ohim ngeleuweuh deui bari nepakan palupuh. Jap si Omod jeung Jang Dirga jarampe. Peuting harita si Omod meuting di imahna Jang Dirga. Geus tara bebeja ka kolotna. Da geus mindeng pisan meuting di imahna Jang Dirga teh. Jangkrik bebence. Ciang-ciang jeung sajabana raeng disarada. Mepende urang lembur anu sawareh geus mimiti tali brasare. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, langit angkeb pihujaneun pating garayot, manuka pinis pating kalayang di awang-awang, ciciren moal kungsi deui rek turun hujan. Dina mangsa anu sarua, Nyi Ratmi keur ngaguk-guk, nyuuh dina gundukan taneuh pakuburan, anu kaiuhan ku ngaroyomna daun loa, cimata pating karecelakana tetanggar kuburan, anu dijieun tina batu walungan. Paralak, hujan mimiti turun, ninggang dangdaunan anu hieum di pileuweungan. Uyah dibayar uyah, pati dibayar pati, saupama hirup keneh, dagoan siah wawales ka nyeri indung aing rohang. Cek Nyi Ratmi dangah, amarahna atrapisan dina beungeutna, sorot mata Nyi Ratmi anu masih keneh ngembeng ku cimata, lir anu silalatuan. Gera balik Nyai, hujan. Cek seorang nini-nini anu geus bongkok, anu tayalian Nini Purwati ngurunyung bari mamawa daun cau minangka papayung keur nada hujan. Nyi Ratmi cengkat, anu saterusna mah ngalenghoy ninggalkeun pajaratan, leumpang rerendengan jeung Nini Purwati anu salila ieu geus jadi gaganti indungna. Sanapina ka imah anu geus reyod, Nyi Ratmi jeung Nini Purwati arasup ka jero gek dina palupuh awi. Nyai, nyinyi geus surti kana eusi hate hijab. Tapi sing inget, jangjang moal bisa malikeun kaayaan. Hajanya mah tarimakeun we sagala papasten anu geus tumiba ka injung hijab. Moal ni tekad abdi tos buleud, pikeun mang maleskeun patipun biang. Saupamina eta si rohang aya keneh mah ni. Cek Nyi Ratmi hese pisan dielingan. Cong kicu geulis, encong kicu. Teu haje caceh. Hapunten Nini, nembe ayeuna abdi ngabangkang kana piwejang Nini. Enjing abdi bade miang, sejamaluruh jalma anu ngaranna si rohang. Abdi moal waka wangsul Nini, sateu acan mendakan makam si rohang mah. Komo pami aya mah bingah kacida. Tiasa mang maleskeun ka nyeri anu jadi indung tah kitu Nini. Cek Nyi Ratmi teteupna seukeut. Sok sanajan kongkolak panona kada barintit balas geus ceurik. Bisi jalaka atuh Nyai. Sok sanajan pangawaruh hijab geus sampurnya. Tapi karek sawates ilmu gerak. Acan
Can cumpon jeung eusi-eusina. Teu sawios nini, pokona mah bade diwidian atanapi henteu. Enjing, abdi bade miang maluruh si Rohang. Cuk Nyi Ratmi ngomongna tandes. Sakedapan mah Nini Purwati ngahuleng kuniang cengkat koloyong ka pangkengna. Tekung silila oge geus ngurunyung deui gek hareupeun Nyi Ratmi. Tekop bae ari hejab keukeuh peceukeuh mah atuh Nyai. Ngan omat, sing aci-aci. Dalma anu ngaran si Rohang, aja nyobosena kawilang lumayan. Yeuh bawa ku hijab. Cek Nini Purwati mikeun karembong kelir hejo anu tungtungna dipapaes ku rurumbai kelir emas. Aduh, atur nuhun pisan Nini. Dada pidona wae ti Nini. Cek Nyi Ratmi kituna teh bari gancang narima karembong ti Nini Purwati. Mitra-mitra pumiartub dongeng Mang Guru. Hujan beuki lila beuki ngagebret. Sorana ngaguru, lir ngaguruhna dengdem jeung amarah anu ngagolak dina hate Nyi Ratmi. Daguan Syah Rohang, kitu geurentesna hate Nyi Ratmi bari ngusapan balati anu teu waleh nyelap dina cangkengna. Balati anu geus nyabut nyawa indungna, balati anu ditekadkeun pikeun mulangkeun ka nyeri, pikeun nyabut nyawa Abah Rohang. Peuting geus meberkeun jangjangna, Nyi Ratmi guling gasahan teu bisa sare, pikiranana cus-cos ka ditu ka dieu, amarah nganteur sawangan. Kabayang bunga bea ka panasaranana, saupama jalma anu ngaran si Rohang kacabut nyawa ku dirina. Dicipta-cipta balati anu geus ngalantarankeun indungna palastra nancep jero dina dada lalaki durjana anu ngaran si Rohang. Kolebat, ujug-ujug ngolebat banget Jang Dirga dina sawanganana. Rupana, mesemna, gurak gerikna, nembongan deui dina kongkolak mata, meper amarah anu keur meujeuhna ngababala. Mugia urang tiasa tepang deui Kang. Itu gerendengna Nyi Ratmi bari nyipta-nyipta keur adu hareupan jeung Jang Dirga. Jalma anyar pinanggih anu geus mampu ngendeg-ngendeg rasa endah dina hatena. Cag urang tunda heula kaayaan Nyi Ratmi anu keur ngalamun mikiran Jang Dirga. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun kumaha kaayaan Jang Dirga. Mitra-mitra pumiartub dongeng Mang Guru, dina waktu anu sarua ari anu keur dilamunkeunana nya Jang Dirga keur anteng wiridan di kamarna, wirid khusus anu geus diwariskeun ku Baatang anu jadi guruna. Cipta rasa Jang Dirga manteng kanu kawasa. Eusi pikir anu tara eureun pagaliwota disingkahkeun sabisa-bisa, diri dikosongkeun, teu ngaku-ngaku bulu salambar, getih satetes, napas sadami, angin Gusti anu kagungan. Cahaya bodas mubiar ngaboleun awak Jang Dirga. Aya kana sababaraha waktu lilana nyah Jang Dirga beunta, cahaya bodas anu ngaboleun awakna geus teu katempo deui. Teu nyangka gancang pisan ngaronjatna. Ceuk sagara kala ujug-ujug ngajalegedeg hareupeun Jang Dirga. Jang Dirga teu nyarita, ukur neuteup ka sagara kala. Wah, podom deui sakodong. Ceuk sagara kala mere parentah. Rek naon? Ceuk Jang Dirga rada kerung. Wah, kaula rek nyalurkeun kasaktian. Ilmu anu ti Baatang mah mangrupa ilmu kasampurnaan. Mangka kaula hayang mere ilmu kasaktian, tah kitu Dirga. Moal naon kitu? Ceuk Jang Dirga rada salempang. Wah, moal. Sing percaya ka kaula moal daleka. Mitra-mitra pumiartub dongeng Mang Guru, geus dikitukeun mah teu ngomong deui. Reup Jang Dirga meureumkeun matana, hate ditekadkeun pasrah kanu Maha Kawasa, sarta nyiapkeun diri pikeun narima kakuatan ti sagara kala. Wush, wush, wush. Karasa ku Jang Dirga aya anu pating saleor ngurilingan awakna. Seak, hawa panas teu lila antarana jeos diganti ku hawa tiis anu nembus nepi kana sungsum balungna. Kitu jeung kitu we aya kana sawatara lilana.
Wah, geus ayeuna mah beunta. Ceuk sagara kala mere deui parentah. Nyah Jang Dirga beunta ngan gebeg Jang Dirga ngagebeg sabab di sakuriling bungkingeunana ajeng-jreng makhluk-makhluk anu araheng ka tempona. Aya anu pendek pecekrek rarawig bulu kelek, aya anu jalugjug jangkung lir tangkal kalapa, aya anu jabrig, aya anu botak, loba oge anu pikasieun. Bangsa naon eta teh? Ceuk Jang Dirga neuteup ka sagara kala. Wah, eta kabeh bangsa kaula, bangsa jin. Kiwari, mata batin anjeun geus langsung kabuka. Sakaligus jeung indra-indra anu sejena. Alam kaula jeung alam manusia sabenerna halangna kacida ipisna. Parendene kitu. Sautik pisan manusia anu bisa nembona tah kitu. Jang Dirga ngan saukur unggut-unggutan. Wah, tah kitu ilmu kaula mah. Indra batin maruka kabeh. Disebut sakti we pikeun anu kakarama. Sok padahal di bangsa kaula mah geus jadi perkara anu biasa. Nahamun sakti mah bet sieun ku bangsa manusia. Ceuk Jang Dirga teteupna seukeut. Wah, sok sanajan kaula sakti teu bisa siga manusia mah. Mukana mata batin jantang tumuka ari mata hate mah. Mata batin ngan saukur bisa nempo anu garoib, sedangkeun mata hate mah jauh leuwih sampurna bisa nempo anu maha goib anu jadi sumber sagala perkara anu aya. Maksudna ningali pangeran gitu. Wah, ya tanyakeun we ka diri sorangan perkara eta mah Dirga. Pancek bahatang oge panon teh beda jeung panempo. Teu sakur perkara anu katempo bedang disebutkeun katingali. Ceuk sagara kala nurutan kekecapan bahatang mangsa keur miwejang. Jang Dirga unggut-unggutan tanda ngarti. Sok sia, rek lompat ka mana? Kadenge suara Mang Ohim kekeleuweuhan. Bapana ieu eling bapana. Jarewet nama Ocih nuturkeun. Jang Dirga pohara ngagebegna, gura-giru nyamperkeun kolotna. Aya naon mak, Pak? Ceuk Jang Dirga rutret ka indung bapana. Doh, ngalinur ga? Ngimpi ngudag bangsat. Ceuk Mang Ohim, nyerengeh siga anu era. Dasar aki-aki 7 mulut. Samping mana pika marosot kiri ka kenyang Dirga. Ceuk Ma Ocih bibirna ti monyong-monyong. Jang Dirga ngah kai asa kagugu kedua kolotna. Geus kitu mah Ma Ocih jeung Mang Ohim sarare deui. Jang Dirga oge ngoloyong deui ka kamarna. Sejang ngadeureurkeun awak tina kacape dina mangsa beurangna. Cag heula nya hei. Sakitu anu kapihatur. Insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Manggurus jamit mungkur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah permios.